jangan lupa subscribe subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah kru baheula sapapit sama manis orang babarengan da akang teh mantak kitu ge cinta ka nyai liar isuk-isuk balik wayah kieu eueuh kacape lah cinta bohong serius nyai bohong buka pantau kamar nyai teu bisa sare di tengah imah sia didinya salakina ngagoa berapa kali ku harus katakan cinta berapa lama ku harus menunggumu ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu namun dirimu masih begitu acukan ku tak mau tahu pamajikan mulai meringkak bulu punduk di jero kamar salaki aing teh bener geuning bogoheun kana jadi katanya terung kana hate lagi ya pasti di luar maka tirisan digembrong-gembrongin salaki teh guak teh salaki teh ngaguak luka yang aku rasakan oh digembrong-gembrongin bertubi-tubi yang kau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan bertahan satu cinta bertahan satu cinta anak buah lurah dia bertahan satu cinta bertahan satu cinta mulai sadar pamajikan anak muka pantok kamar ti jero lalaunan bari ditinggali ke tengah himah salaki nangis katirisan bari ngahod-hod nangkep tuur cek pamajikan pasti salaki aing pundung ya mah geus dibuka pantok kamar ge mau ngasuk-asukan bagian aing nu ngarayu ayeuna pamajikan ngalehan keluar di kamar bari make rok pondok pas bujur diangkat kaluhur sehingga knalpot racing airman aduh airman aduh pamajikan muter mulingan salakina nu keur mayun da kateuisan pundung bari ngagoak pamajikan biji di kamar salakina reuwas berwaskan eta knalpot hiji pamajikan aing jadi robah jadi si kajol karak ngaguak salakina ngajawab kejebur tuyun salakina lalaunan dibawa ke kamar हमको हमी से चुराओ dan menkahi hitam cuparo salakina tahan harga da pundung cigoblok pura-pura dipikir ku salakin da butuh ka kamar akhirna milu oge ka kamar pantau kamar ditutup asal mubarok keren nyanyi sabak asal mubarok teu milu ka kamar orang di dapur yang ada depan kompor gas maaf ibu rumah tangga ayah amisna ayah pahit leres teh tapi nanti seneng salilana iya mah dunia dan seneng salilana mah di akhirat surga ngaran atau susah mal salilana ada iya mah dunia sama susah salilana mah akhirat neraka ngaran kadang senang kadang susah inilah dunia ketika senang cepat bersyukur sebab wajib syukur karena nikmat Allah Syekh Tajuddin As-Subki
wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur karena nikmatna Allah wajib hukumna menurut syara. Ketika karya kariweuh kabingung kasusah sabar tawakal jadi benteng urang. Sabar ke ikhtiar tawakal sabada ikhtiar. Sageusna usaha karak pasangkeun tawakal gerakkeun sadaya ka Allah. Berusaha sabar tawakal mangke sabada ikhtiar. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, waukeun budak ka Allah dengan namanya, waukeun ku sifat mulyana gitu. Sifat mulyana Allah anu baheula mah pan diwaukeun wujud kita bako sifat 20. Padahal masih sifat mulia Allah teh kulliyun maghulun ala ghulli mutanahiyah, tidak ada batasannya.